seni sunat nyengakeun silaturahmi siak sami tina pangajak jaman kulo biung iring campur susukana dina seni isi nama sekalintang rumus di kebodohan mageun karena saya setuju nangis terakhir wangatnya dia wangunan rene kakak dia lengiran rap takkan dia wangunan rene kakak dia lengiran kakak dia lengiran Sang Nalendra Kakang Patih Kalagunu oge maneh kala duik sacoba kaharep diukna kula sangat sonono taya papadana kakarep Kakang Kalagunu apa yun nampire bunuhun laksa ketika bingaan karena naon rupiah pembagi karena ya nunjuk sumangga ngahaturkeun ieu marah baktos gonyuk panjenengan nuhun pujas tu sampean ditampi ku kaula
kali natieta aya pikir sainang mana cupruanya urceyete tansah diajeng-ajeng aya hal-hal anu baris ditepikeun tansah diajeng-ajeng maneh sujang kahareup ka dieu yang deden nampire bunuh lang ya kecil kabingan karena namun pihak pemakai kalayan uyuh sumaga ngahaturkeun semua baktus ku hayang panjenengan Sri Padukduk si paduka kitu mohon ditarima kawuyuk Gusti Pati kala gunu aya naon ye teh atuh rajri ye teh abdi teh bakatim kurusu ieu tukang cukur oge buuk abdi dibeakeun sakaligus bulan Gusti henteu disahedang nya Eukeun meureun terjadi ti baretona siling nya jika sekretaris Giri Harja Tilu kitu batak ditotopi ge siaples tansah diajeng-ajeng kieu nah Kakang Patih teu ngaraos prihatin hirup kaula nepi ka kieu kaayaanan apruk-aprukan di mana aya nu liuh di dinya aya jadi raja tanpa sarana teu boga tempat anu pasti pangancikan kaula leres kaula teh daek tatapa daek puasa panteng kanu kagungan kaula teh hayang boga nagara digigireun para putri mana nu gareulis kadahara nyampak nu bergiji wungkul bari jeung hayang hirup jadi jalma anu berat beunghar bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah mun si leuhit loba duit nah eta teh lain undagan kaula tiba heula anu perlu dirojong ku Arandika tulungan kula tulungan Kakang Pati teungeunah kaula jadi raja tapi mana saranana bo sarana bo prasarana tuh aya Gusti abdi oge hayang badminton itu disusukan nya net ku samping butut kadang-kadang abdi dijieun aya Gusti abdi oge hayang badminton itu disusukan nya net ku samping butut kadang-kadang abdi dijieun kok nya aya pangari dijieun reket janten maksad teh palai jadi jalma anu jadi raja bulat beunghar bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah bun cileuit loba duit cik pandangan Andika kumaha Kakang ya atuh urang ngeureuy we da teu tiasa sakaligus hayang sakaligus kudu masang nomor atuh masang togel wae manawi kulan Gusti abdi aya nomor anu jeju urang ngerok tangkal manalika iya kamari ge aya jelema eta teu sangka milik kumaha
Yumuhun sama teh sangsara wae. Terus Sangsara balangsak. Dahar sore henteu isuk. heeh. Dahar isuk henteu sore. Tuluy. Ari milik ku teu sangka nya manehna teh ngimpi pek we cenah kerok tuh tangkal manalika. Nya eta tangkal manalika teh keur lebeut harita teh manalikana dulu ya dikerokan ku manehna teh kulitna teh nepi ka lenang. Kuruyung teh nu boga tangkal manalika dikadek nepi ka maot tah milik jelema mah nepi Lain milik nasib ya teh ka bida-bida teuing. Ai. eta teh lain milik nu kitu teh. Lain Oh, nasi. nasib. Ari sugan teh nu kitu milik teh. Sumuhun atuh kedah kumaha kieu ieu atuh. Bisa kaula beunghar boga nagara lubak lebuk harta banda. Syarat anu mutlak numutkeun beja ti gaib sumuhun kaula teh kudu mibana mustika layang jamus kalimusada. Ai eta mustika layang jamus kalimusada teh ayana di Yudhistira nya kaula teh init tengah peuting jumplang jempling eta mustika layang jamus kalimusada lambang kagungan nagara ku kaula geus dipibana geus dipaok ta ieu barangna layang jamus kalimusada ulu ya jadi ieu layang jamus kalimusada teh hasil tina menang maling kengeng mengrok cing nah kira-kira bener lamun kaula mibana ieu layang jamus kalimusada bari jeung menang mau bakaka hontal cita-cita kaula hayang jadi raja anu gabogaan nagara bari berat beunghar pandangan ti maneh naon ieu teh lamak bodas geuning mangrupakeun isim tapi ieu teh cenah jimatna Pandawa tingali kahirupan Pandawa dina waktu ayeuna jadi raja hurung nangtung siang lempang bro di juru bro di pantong ngalaya di tengah imah buncir leuit loba duit aman tentrem sepi paling tawong rampok nu digawe simpe hati kaum buruhan teripuh kaum dagang sami sugema ingon-ingon kebo sapi mulangna sewang-sewangan ka kandangna hartina eueuh anu maling aman luar biasa. Hai kumaha lu Uluh. Meniru was. Cing pandangan di mana Sujang kaya ka Sujang cing kapayu jang deden kumaha Pak Haji Mulya damang Saya alhamdulillah ya ibari na waktu ya nanti. Ya. Kumaha ieu teh pamaksadana? ieu teh hayang jadi raja bulat beunghar dugi ka raja urang teh maling pusaka negara Amarta malah ieu pusaka layang jamus teh dipake lambang kagungan negara Ieu teh. Terus kira-kirana kumaha bakal mulus rahayu lamun urang mibana ieu Numutkeun implengan. sik lain ai disentak ku raja aja muni hayang hising hayang ki. Tapi upami pada percaya ka si Abdi. sok maneh mah da leutik-leutik oge kitu itu oge paranormal Ya. Upami percaya ka Deden. Da
tadi lembur mah abdi teh parantos ka saur ngaran teh Deden Donat. Anu nyanak doma kamari ditengar paeh sia kaligus. Nya. Paingan biung aya nu teu ditengar Ieu layang jamu sekali musada teh. Leres. Laras kumaha? Ieu teh palsu. Daya nama atuh da sagala nu palsu sagala rupa oge. dipalsukeun sagala rupa teh. Bulu mata palsu, gigi palsu. Nya. Bakal kahon ta? Nanging ieu teh salaresna mah Kumaha? moal tiasa tentrem urang mibana ieu pusaka layang jamu ka Kali Serayu. Kali musada. Aya kali musada. Nah, cik. Margi ya layang jamu sekali musada teh. Lah sanes anu Yudhistira. Lain anu Yudhistira. Sanes. Apaleun atuh Deden mah apaleun. Numutkeun panelengan ieu panoropongan simkuring. Rombongan Deden. Panoropongan Deden. Moal tentrem mibana ieu oge ieu teh lain anu Yudhistira. Sanes. Anu bahanen dirinya ti pasarikan. Sanes. Anu Abah Sumarna. Anu sok menerkeun tanduk domba. Sanes. Usaha sih. Si layang jamu sekali musada ieu teh nu saha nu koan. Sanes. Kuan mana? Tinya ti holis. Sanes. Oro. Saha nu bogana layang jamu sekali musada? Ari anu bogana layang jamu sekali musada teh ieu teh hiji jamaah anu keur nyumput bunini nu caangna gerak bari teh ka tembong. Ya. Saha? Hiji jamaah anu nyumput bunini nu caangna gerak bari teh ka tembong. Hiji jama anu keur nyumput buni di nu caang gerak bari teu ka tembong. Hah? Masumuhun. Hiji jama anu keur nyumput buni di nu caang gerak bari teu ka tembong. Saha? Ngaranna mimitina as. Tungtungna R. Mimitina as tungtungna R. Yang mau eta. Saha omongkeun atuh aya homa. Tapi dah gaibnya rek. Tebak heula. Kudu aya gawe heula. Gaibnya rek sagala rupiah oge kedah gawe heula. Mimitina teh S tungtungna R. moal Sunandar. Sanes. Eta mah jelema nembrak. Nembrak yang negerak eta mah katempo. Samir. Sanes. Sumur. Da sumur mah sanes jelema. Sobur juga. Sobur. Sanes. Bapak Haji Ikin di Panumangan anu masihan sena kamari. Eta mah tungtungna R ieu mah S. Tungtungna R. Supir. Ai supir mah pagawean atuh sanes nabi jelema nya mah. Pak Haji Sidik. Sanes. Eyang Atin. Sanes. Jauh. Es mimitina tungtungna R Salamar. Eta mah duit atuh. Maageng. Mimitina S tungtungna R. Selang sekar juga. Lurah Jakik di Majalaya. Sanes. Dira juga nama lu. Guru Panawa Pak Wahyu. Sanes. Pak Asep. Sanes. Haji apa? Pak Haji Rahmat. Sanes. Pak Haji Hamdani. Sanes. Pak Lurah Wilson. Sanes. Asep Tomat.
Pak Haji apa teh Cikoneng? Sanes. Oh, mimitina S tungtungna R Mas Sarman. Nah, kemana karep atuh? Sugan teh tah teh nyebutnya. Tapi aksara didinya araya kabeh tatina sarman. Iya. S bra tina S. Sahanya Pamardiano urang Sukanagara. Eta mah calon pamimpin, eta mah jalema beungar, tah milih pamimpin teh kudu kanu beungar. Iya. Ini rukada. Saha atunya Pak Deni Rukada. Eta mah atuh DPR Komisi D. Sobar juga. Pak Obar Sobarna. Aduh, eta mah Bapak Bupati Banoeng atuh. Bejakeun cek aing oge ieu teh lila waktu teh. Sok bejakeun. Saha nu bogana? Ngaranna teh Semar piraogena atuh lah. Tita tadi atuh. Semar ngaranna teh Semar. Aya kakawena geuning Semar Yawinang nong. Semar Yawinang nong Yawinang nong Winang nong. Nah, jadi kada lagu balapak ya teh. Kenangan tadet. Semar Yawinang nong Semar nong nong nong. Hello. Semar. Ya. Semar. Sumuhun aja si Semar. Bapakna si Ceot. Cepot beureun. Tah eta bapakna si Domalay, bapakna si Goreng. Kedua lah. Dawala lain Domala. Anu resepna lagu dom sering. Nya. Kitu kan kuji. Jadi Upami eta anu ngaran Semar masih kena hirup urang muatang trem kagungan ieu layang jamu sekali musada. jadi sapanjang Semar teu paeh mah ieu layang jamu sekali musada teh atawa urang teh moal tentrem nyekel eta. Tagding. Kitu. Eta nu jadi bibit ruruci. Tuh. Ya. Wayahna Kakang Pati paehan anu ngaran Semar Badranaya. Sanggup? Ieu geus aya di neraka sarerea. Di neraka eune wungkulnya maling lambangna nya ayeuna kudu maehan jelema. Maling ongko maehan ongko. Dua ta pasal nu ngaberatkeun lagi atuh. Pasal nu ngaberatkeunana ge 2 ieu. Nya. Pencurian jeung pembunuhan. Pencurian ongko, pembunuhan ongko. Pembunuhan terencana di. Dah kitu. Pe kumaha ceuk ramalan maneh ceuk paranormal kalakuan mode kieu. Eta mah raraoskeun ku dirina sewang-sewangan. Margi cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal persekot. Kana amal perbuatan maksud teh. Amal perkutut. Ya si ieu Tak kitu ulah. sanggup maehan Semar. Ya atuh ai parantos aya pancen mah ieu mah sanes panginitan tina rek hianat maehan jelema tapi ieu mah pikeun ngabuktikeun da ieu teh kalakuan jahat. Kumaha ai balukarna anu salah heueuh. Kumaha balukarna anu Boga hutang. bogoh teu naon. Tak kitu. Si ieu sok miheulaan wae yo. Nya mangga cukulan Gusti. Abdi Gusti sangem mangga wilujeng dikantune ku kaula. Iya, wayahna paehan si Semar Badranaya. Amin. Wayahna maneh kurungan doa dulur maneh dek ini maehan Semar Badranaya.
Abang romantika kehidupan nya kitu teh ada gini teu sarua pamikiran jelema teh teu sarua niat jeung pamikiran eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa ana soka sasarnya lampah laras pisan nafsu nu mangdak kaduhung badan anu katempukan aduh kondur saking pangkonana lendra pangkonana lendra jadi gugu mata pipasya ngaranjeng dulu ai di gugu bakal leuwih ieu susahna jeung dulu kitu tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong dan tetep katerangan mah mere beja yen silakat jeung salametna jalma teh kumantu tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong dan tetep katerangan mah mere beja yen silakat jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana melak hade buah hade melak goreng buah goreng tapi ieu mah keun sugan jadi pecut kanu jadi adi pikeun ngabuktikeun ayat-ayat Allah yen eta teh maha benar Allah dengan segala firman-Na pangeran menguasa lamunkeun moal hayang ngabuktikeun meureun ieu mah Berara raya kitu Semarna ditumaritis dicungsung Sieuneueuh eta Sumarna teh aya Sumarna nah padahal kakolot teh heuh nya eta sieun keur nyukuran ieu keur ngomean tanuk oh Mar ulah kaget ieu kaula Mar eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa ana soka sasarnya lampah nafsu mata kaduhung badan anu katempukan karya anu pinuji Puji syukur kaya agung mahajikin pambangan Gusti nu maha suci anu mere kanikmatan pahaji Dede Hermawan
bumi langit Pak Haji Alan di Megamendung aya Haji Rahmat kacama-cama di dunia tuh geranya ibu hajah Nini anu di muyakeun Laka sopono alika sobanya Bapak Haji Sini Eta sono pada panggil Asep Thomas warga seni Padangan menetantang dengan kita hanta ingkar di aturan yang kanan Ayo Agung paparwete samia rempel samia pang-pang sekar mekar ingkalihe pandele si pandan harum banglus lampahipun ieu kala gunu nampi pancen tina Lendra Prabu Wijarnaka maksad ngalan nyawa Semar Badranaya margi parantos maling pusaka negara Amarta layang jamu sekali musada sieun diganggu ku Semar tuna lampah eta kacarios di kampung Nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis Desa Kena Korowong Ejo lemok dang daunan rajitna tatangkalan curut sorot saya no karerang ya Inung silaing jeung si gareng keur ka pasar meureun kaja kada ieu kolot pasar anu can diresmikeun teh ucu binata kadinya can diruat heuh oh Kakang Ilaing ulah loba sempa kapiguyon ka dieu kitu dewek rada teu ngareunah hate teh ucu ah digugu ceuing
soangeunah jeung teu ngeunah mah teh seuri bunga ceurik jeung sajabana eta mah romantika kahirupan geus jadi bana urang sarerea eta mah di dunya ngaranna oge di dunya tuh Pocong ke Purwakarta jalan ke desa hati penuh napa nikah pujaan pongkeun ya alah Sepor lah etang-etang olahraga. Olahraga mah. Lain lompatan, lain ajret-ajretan wae. Kayak pokoknya olahraga kok. biasa we kedangan atuh pecing ieu mah euy Kumaha di pawanangan dudungan jadi ulahnya kawanan tabak teu di pangeran pahajinana cimuncang sabab teu di pangeran jurus wanen teh sepanjang urang kumar ulah kenat pilot pakai ulah kenatnya ikhtiar dan betul kutunya siar mawon perlu kumar ulah kenat pilot pakai ulah kenatnya ikhtiar dan betul kutunya siar mawon perlu disinggar mawon mawon Pak Haji Dedi Mulyadi. Genan mah bari ngeureum palurah jaki pada urung niki namdalan pacuan mulai karam maksud pinanggi kakak maksud pinanggi nanjakan kaliwat tantang tupangi kang waduh tang tupangi jeung itu dari kebahagiaan katunggaran kang dadang copek katunggaran alah aduh aduh ampun Gusti ai geus kolot heuh Hanas eta Pak Haji Dedi Mulyadi dia teh rek nyecep pas si Akang di Purwakarta. Pak Dedi Mulyadi Wakil Bupati Purwakarta Pada nyecep dia teh. bade nyecep Tos ngodok. Nguprak panten. Heeh, mandina sakuna aya kana jengking. dina sakuna ya kalajengking jadi teu tulus heuh kenae heuh kenae Hari kaul makang daa. aduh yang Lang kumaha Kang? tah kitu ieu teh simul euy Simul kumaha ya Kang? heueuh napas geus beak teh hartina teh geus bebeja kabeh oge Geus ngabejaan. ngabejaan teh mere tanda Tanah hartina teh geus kartu kuning dewek teh ini teh sakedeung deui kartu merah. sakedeung deui kartu merah Di keluar
nya digiring wujud jengkuring jisim jengkuring digiring ku wargi-wargi ke kuburan heuh teh geus deukeut waktu dewek mah leres Kang sabab kabeh geus ngabejan napas geus ngurangan tenaga geus ngurangan nya napas geus hideung ayeuna geus biji nu bodas hartina geus kolot untuk beres jadi ompong acara geus jarang tapi pangabutuh kalau beuki gede da barudak pamentana teh geus galalede maklum atuh beuki gede nya beuki loba pamenta Kang beuki loba Heuh. kebutuhan tak kitu matak aduh lamun teu dibantu-bantu ku TPI oh atuh aduh solidaritasna TPI teh di dinya tah hah solidaritasna teh solidaritasna TPI ka budaya tradisional teh eta budaya tradisional anu sasatna diangkat ke mah ulah dewek wae dalang-dalang teh sa Jawa Barat teh loba seueur bagi-bagi dalang anu potensi teh seueur kan ngan eta karunyana teh euy hah karunya ya Kang oh da sok dipindahkeun kana gelombang lain lain dewek teh aduh ampun aya kalah kana main bola we geuning kadang-kadang pan dewek oge eleh ku main bola heuh oh eleh Kang tong borobatur lalajo Kang nayaga ge lalajo main aduh teuing rek kumaha jadina ieu duh mata kreka reueus lamun nguping ayeuna wakil bupati jeung bupatina Purwakarta Bapak Wakil Bupati aduh nepi ka hebat pisan euy cece euy ngangkat budayana di daerahna ya Pak Haji Dedi Mulyadi SH Pak Haji Dedi Mulyadi SH geuningan memakai iket teh ka mana-mana teh baju hideung nyuna nya si jeung kampret teh Bapak Bupati Bandung teh Pak Haji Obar Sobarna iket teh baju hideung urang suna dek macam euy kitu da nya hah rumah di Sunda mah kudu atuh da eta mah luyu jeung anjuranana masyarakat Bandung teh masyarakat anu madani teh nya eta dina ngaronjatkeun kualitas hirup teh dina waktu ayeuna dianjurkeun pisan anu berbasis religius kultural jeung wawasan lingkungan Omo apa di Kabupaten Bandung apan urang teh loba lelegokan gitu loba cekungan nya seueur cekungan aya banjir teh pan loba kajadian nu longsor nu itu nu ieu iwati urang teh kudu gawe bareng sararea teh mimiti pupucuk pamimpinna nepi ka rakyatna kudu sareuneuh saiga dina ngajalankeun roda pemerintahan teh sareuneuh saiga atuh dalam bentuk sareuneuh saiga maka mana karep ka ituna ge da ngajalankeun program teh teu dirojong ku masyarakat mah kumaha heeh lamun teu dirojong ku masyarakat ngajalankeun program ira harek angeusna tina kebersihanana, tina kesehatanana, tina wah segala widang we. Tadi dia pentingna paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai-antai tangan teh. Kasadaran utamana sadar beragama, sadar bermasyarakat, sadar bernegara. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tuh. Ulah nepi ka nu tinggi-tinggi nu rendah-rendah. Komo nu rendah mah rendah pisan. Berat sama Gitu. dipikul, ringan sama dijingjing. Da kitu berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Anu nanggung-nanggung ngajingjing nu ngajingjing. Ngelek-ngelek. Aduh, ampun nayaga ari teu kompak maka moal saluyu Kang. Heuh ayeuna gara sok urang nyontokeun. Ya. Mayoritas agama Islam di urang mayoritas tah sabaraha persen? 80 umurna. 80% mayoritas agama Islam di urang? Nya. Sok. Tina 80% sabaraha persen deui tah anu bisa maca Quran? Lu bisa maca Quran. 50 mah aya meureun lah. 50%. Nah, bet ngurangan atuh. Nya da teu bisa kabeh pan loba nu sibuk. Mun rupa-rupa eta
Hei, ayo soal ibadah ka pangeran ulah nyieun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian. Da meeting atuh kumaha teh kabeh. 50% lah juga nakang nu bisa maca Quran. Anu bisa maca Quran 50% gitu nya. Tak ayeuna sabaraha persen anu bisa ngamakeun tina eta eusi Quran. Jigana ari 15% mah aya meureun. Jadi nurun mah nya. Nya, ada 20 mah gede teuing rarasaan mah. Tak ayeuna sabaraha persen anu ikhlas dina ngamakeunana. Nu ikhlas. Meureun 1% abdi 2% pun bojo. Jadi mah eueuh. Ayeuna urang turunkeun deui sabaraha persen anu dina ngamakeunana karena Allah. Da ari abdi mah Kang lain karena Allah, karena mitoha. Tuh. Eueuh jigana mah Kang. Nya anu ikhlas dina ngamakeunana tapi karena Allah da urang Yahudi ge sok barang beret ikhlaseun ngan teu karena Allah meureun. Nya. Abdi ge mere miminang nama kapaksa Kang. Cek dewek oge kitu. Nya. Naon atuh sing goreng garek nepi kana kuantitas. Oh, can nepi kana kualitas. Belum sampai kepada kualitas. Jauh ke. Iya dong. Itu makanya negara jeung bangsa itu membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas Dan berpotensi. yang berpotensi. Leres Kang. Tuh. Cerdas meureunnya anu wawasanana. Aya oge anu berkualitas malahan ieu mah leuletikanna seni wayang golek. Nya kumaha tah Kang? Wayang golek, wayang kulit, wayang Banyar, wayang Bali sudah diakui UNESCO. Oh, UNESCO teh PBB teh ya. Sudah diberi mandat diakui kesenian wayang itu kesenian tradisi warisan ti nenek moyang Kesenian yang adiluhung gitu. yang adiluhung cek urang UNESCO Nya PBB. cek urang ditu Ti kopi. tak urang tinggal ngamumule Eta cek kopi anan geus kitu. tah sok kopi anan Nah, lagi Indonesia kopi pahit. ya cek aing oge dewek selenting ieu mah selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat karek cenah Kumaha tah? ti UNESCO teh cenah geus mere bantuan Kak, cenah teuing geus cair teuing geus acan teuing ka Senawangi abusna mah ka pusat teuing ka Pepade pusat cenah mah $150.000 walah 150.000. tapi can nepi ka dewek mah atawa can dibere ti dituna can cair Can cair meureun Kak. lamun geus nepi mah ti bareto geus nepi ka urang komo meureunan bagja tapi lamun ti dituna geus nepi teu nepi ka urang ka handap itu namanya teung-teuingeun Iya, itu namanya kadedemes. nya Iya. ulah nepi ka nyieun organisasi teh keur nampung proyek we wungkul keur minta sumbangan ka batur aya kaseninan teu nepi Nya. didoakeun cing bareuh beuteung Milu abdi ke ngadoakeun Kang. alah Perlu puasa keur ngadoakeunana. heeh kitu tah Nya. iya Harus diobrot Kang. apaan tuh Alah. ulah kaget weh Apa yang ngawak saha lain saha-saha ganeng dibunuh? Si Ahmad. aluh beli tuh bapak euy kadang-kadang sakedeung aya buta itu aya naon lain aya naon umat tak ai lanceuk datang panggeulana teh tuturkeun aya kitu kumaha we pangalaman mah sia teh sugaan aya gagenti aing ke kahareup Nah, gitu. ieu mah ari aing magelaran teh siri mah ngagoler di handap tempo ditanya geuning teh apa sia mah begitu ngelajo main bola sih teh
itu aya buta segede gitu amuing Sampurasun rampes amuing bangsa naon itu Pak turis di mana adalah ya Kesa kedap lananya saya leres itu bumi na Semar iya kan anu katelah Yohanes teh disingkat nama Hoan yo ya jenengan nama Martin ngan di Semar-semar alah nirahan ningali ingkang sampun prapta
Wilujeng sumping nun Wilujeng sumping kulan Wilujeng sumping nuhun badai ngaleut naon atuh sieun Sing tawar Kang sagala tawis. mah sebeuheun tilu drum Kopi susu, kopi pahit, pilih kopi coklat atau cai herang cing. Herang mah gitu mumpul meloba dina batang. pilih eta mah kantun eta we kapala sini bade si kopi pahit si kopi manis Kopi kopi susu susu, atau dapat cai herang nu enteng. eta kinten-kintena da seuseuna cai herang di dieu mah Keur naon sagala tawarkeun ari eueuh. Pami kopi. Ajo. Sada wabahro gitu dah kerarayang ceuing ingat Kaguyun. keleres teh bumina Semar sumuhun uluh nuhun atuh sawios ieu diburuan nah di dieu we da teu hujan ieu abus ongko ka imah sagede kicu mah Kuriak teuing ngarempeyak mah turun tuh imah dewek di jajak kuno kicu leuh mung nyalira kulang sakieu we saese. bener ieu teh Semar muhun sim kuring bener laras ya kawas nu atoh Pak dek mere keur gorong-gorong gitu Digana nama. geus pangi garan Semar geus pangi eta geus pangi ngaran Semar syaunan dituna nahulu lisung batara asmara tea lagu naon teh Bang Toyib nah sia teh kabina-bina teuing ta eta deuleu teu apal kana lagu-lagu teh sia Lain Bang Toyib nu kitu mah nya wah. ai Bang Toyib kumaha kitu senang hate teh senang tong kitu Bang Toyib mah deuleu Bohong. lagu bararohong ya eta Ya, udah di bararoangan wae. nuhun atuh geus panggih kaula jeung Semar sumuhun dupi maksana ke dupi eta anu pengker teh pun anak putra sumuhun pun anak tete istri pameget pun anak teh lalaki paingan meni goreng patut geus Ari ulah kusuk bisa sunah dipake tapi aduh. paingan meni kasep Allah aduh. Nyisiran. Yeuna atuh da aing geus krek cengkat unggul oge sieun. Sieun digulung meureun. Perwatek pangsi. Eta. Ke aing itu anu tukang sami eta ge pun anak putra kene pun anak. Dawala ngaranna. Ai eta nu diiket saha ngaranna? Abdi. Sok tong bohong jang tong. Sok video mah. Entong. Era delecu. Manya ungah magelaran ngan ukur bohong we jeung bohong. Abdi banar termos. Bukan teh banar bonteng. Kieu ieu teh saderek Semar. Sumuhun. Purwa kaula domongkap ka dieu teh aya sanes kahiji mah hoyong terang kaula teh kaayaan di dieu. Sumuhun. Dupi kakasih teh ngaran mah Kalagunu. Kalagunu sumu. Kalagunu. Hari gunung. Ai gunu teh muncang anu ngan hiji di jerona teh disebut teh gunu. Eta mah genu. Genu atuh nu kitu mah. Hari gunung mah keleci.
aya anu 2 tah nu kitu mah Asep dampak Itu make Asep. teu make Asep dampak nu kitu mah nu sok ngirim lauk nu sok ngirim lauk mah Asep dampak eta mah jeung Pak Haji Apo aya muncang anu 3 ni gini Ari muncang mah gunu, ari tukang pencet mah gunul, beda saeutik. nah sia mah anu 2 dampak mah tanu hiji mah sanglir nah kana siki kanyut atuh tah mah nu sia teh jorang anada lemesna nu kitu mah matak dingaranan oge omongkeuneun geuning taeun dingaranan teu diomongkeun ku sia Oh, beda deui. taeun kana naon nyebut taeun teh taeun kitu Aya sangkeranan atuh. kieu ieu teh kaula teh gaduh nagara ngan eta di nagara teh keur katarajang rupa-rupa kajadian bencana alam longsor kahuruan lamun musim hujan banjir rupa-rupa can tsunami can gunung bitu heunya teh beja teh baheula oge dina zaman Rasul teh Rasulullah teh nyaurkeun yen zaman harita parantos wancina magrib parantos reup-reupan atuh komo ayeuna Oh, mau ayeuna mah wah. mata kudu areling oge Nya, ayeuna mah geus maghrib. nya kitu dae barang jadi juk dunya makeun bae teu areling oge da eta mah baheula pisan meureun macak disebut geura areling oge nya tah geus magrib teh Da kudu areling bayu. gitu atuh eta mah kudu aya kebersamaan antara pamimpin rakyat pejabat sararea ulah harek patongong-tongong paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan gawe bebarengan gitu Nya bersatu kita bersatu kita teguh bercerai kita berai runtuh, tah eta runtuh tuh bercerai. bercerai kita kawin lagi ngan ieu teh aya hiji paranormal nu ngabejaan kumaha cenah yen ieu teh cenah kudu ditumalan ku Semar teh kudu di ruang di ditu tadek dipaehan maksud teh tak kumaha sakitu kumaha upami cepot ieu tuang rama teh rek dibeli ku kaula Allah kabeneran butuh duit si muring aduh nepi ka dianggap doma bapak aing Tinggal make tanu. nya tah aing teh kitu nyungkun ngomong kitu teh Ari hate leutik mah. ieu teh serius Wantun sabaraha. wantun sabaraha mung ieu teh nemeneng teh tanukna Nya. Aya reng-rengan nya haluseun. reng-rengan mah pialuseun ieu teh ngan rada budayut munglakna oge nemeh hiji ning tah Urang ku aya munglak jadi. tak kitu ulah sing kacumeng karapa ieu teh banyo lain kaula lain banyo Serius juga namanya. sing hareupan kanya ku sia hareup nya malalaki ngelikeun kumaha maksud teh eta Semar dek dipenta ku kaula rek dibawa ka negara kaula ku kula dek dipuncit di ditu rek di ruang di alun-alun keur tunggal bajeg gua yang jelema kitu mah upami salira meriyogikeun Semar sing hareupan heula ieu tah Atep sangareupan heula kayaknya. sanajan kuring ayeuna penekna jangkungna sim kuring teh ngana ukur sama susu di dinya tapi keur sim kuring moal dek ngejat satunya beas sanajan di dinya kelas A kuring kelas C mun dina domba mah
Moal gimi ya. tapi moal gimir kuring moal gila ku omak Di dia mah sieun ku di dinya. di dieu moal sieun ku di dinya taina kali nanya di dinya sieun ku di dieu di dinya tong seuri da di dieu mah teu hayang seuri Di dinya di ditu ge urang geus kieu. ya daun upami laras-laras salira meryogikeun Semar Badranaya tah ieu jalmi teh keur nguriling neangan tanding anya celang neangan lawan saumuri hirupna can nyahoeun digeti sorangan pecakan tarangna dagor kulingis kuat lain kuat paeh lawan saumuri hirupna can nyahoeun digeti sorangan pecakan tarangna dagor kulingis kuat lain kuat paeh sok sih harapan heula eta teh ngomong teh balik teh heeh atuh sok jadi aing teh murid bahanen atuh pasar ikan Cigereleng Murid Pak Oro. hayangnya hoe aing mah hebat eta ngaleungitkeun ieu pandeungeun aing wet ulu ti Sigero ngagadi nya oge aing kelas C Digadil hebat euy moal sieunneun keur dewek mah leu hayangnya hoe aing mah naon pagawean sia nepi ka rikat-rikat teuing aing minang latihan minang jadi bobotoh domba beres. nya marukana kumaha mun aing tuh sarua jeung Kang Nanang ngeleuti urang Cikadut sajabana ti dewek bisa nyukuran domba dewek pinter usik Tukang ulin sia mah. heeh woi lu udang siap wah ulah tawala sok siap woi musik siap wah tolong siap sayangnya aduh pun lancek dialungkeun dulu itu udah alah tolong wah ayo kemana si Semarnanya Mana tuh? heeh Eta geuning Sumarna aya. Aya eta Sumarna geuning deukeut. tusang kai jelema sugan teh lompat Kalaka nyampeurkeun nya. ya lain ge satria ai kudu lompat mah Oh. Sok bisi rek newak ngomong penglindung kitu wae. dek hade dek goreng dua eta perkara teh kudu diolah Nya. aing ngejat mah aing hartina dewek teh teu sumrah hirup teh bener maneh tega dipaehan dina lebah dieu sakuat tanaga ilaing sok gunakeun dek make tanaga naon si lain nah aing mata pedak apan di dunia teh deuleu ya kudu bisa ngabukbak hartina teh kudu bisa ngababad alas amer di mana geus ngababad alas amer bakal ebreh saha-sahana di dunia teh loba hijab di dunia teh loba kedok
loba topeng anu dikedokan ku maksudna keur kepentingan negara jeung bangsa keur kepentingan negara jeung naon kepentingan rakyat padahal eta dengan ukur kedok bukti nama loba keur kepentingan pribadina deui nah sababna dewe nyarita kitu sabab deuleu ieu artina di dunya teh anu loba kapangaruhan teuing jiwa ragana ku urusan duniawiyah kakonengan teuing da anu diudag-udagna pangkat dunya jeung sajabana sieun teu beunghar sieun teu nyatu sieun itu sieun ieu akhirna di dunya teh geus loba kasieun jalma teh di mana geus loba kasieun mah bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara ayeuna tina soal harta teu kurang-kurang jelema tina dulur pet ku hinis jadi pisah alatan warisan parebut harta loba jalma anu neangan untung tina enteng cikan gara buktikeun pangaruh sia geus jadi jurig kitu teh waduh bejakeun sia urang ucing-ucingan jeung aing urang pabuni-buni we nu neangan lumpat ka kidul ucingna geus aya di belah kaler teh eta nu neangan lumpat ka wetan padahal ucing aya di kulon disebut ucing-ucingan da ieu mah ucingnyaan nah coba da cek dulu sumang disebutkeun bobogohan da eueuh pika seurih baheula dijajah ku walana 350 tahun tuluy dijajah ku Jepang 3 tahun satengah dek ngadon bemetah di dieu ayeuna loba dijajah ku bangsa sorangan beh dieuna deuleu aing teh dijajah bangsa aing teh ku diri sorangan ku nafsuna jadi jalma anu teu kaopan teu payaan jalma syirik pidik jaya kaniaya iren parastren teh geus ngancik geus ngabsuk ngabaju biraga sukma kana wujud-wujud jelema geus jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi bagala pangawasa di mana geus kitu geus karatan hese sok sia jurig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia deuleu tobat lain marukana aing teh nyaho meureun marukana moal kakoreh meureunnya salamet deui itu barudak cing karunyung deui capek-capek silih teungeul silih kebuku kitu we aduh salamet my father salamat Masan terima kasih atuh aduh bapak salamet disebrot eta mah nuhun Pak salamet nuhun bapak salamet eta teu pernah ku buta kabur deuleu di kumaha dijebihan ku dewek teu pira dijebihan udah bapak mantong boro hingga jebi na dina teu lagi pikasieun aing teh geus ngamuk we teh naon
pokoknya aya urusan pribadi rahasia pribadi ngan dewek teh dek muruhan ilaing jang muruhan naon bapak teh silaing teh ku dewek tiba heula di naon tiki kirik seperti naon tiki kirik nepi ka sagede anjing ya diurus ku dewek teh can diburuhan ngan dewek inget-inget janji naon kasih lain aya janji bapak mah kumaha baheula cenah cuk bapak dina lamun engke cenah jang lamun geus susu motor abdi teh pamulikeun keur ojek lain baheula ieu mah lain ayeuna baheula dina zaman galur saur bapak geuning bari mapah ka Pungkur abdi lempang bapak mapah ti payuning bari ku abdi geuning dina pudunan teh dicekelan pandangan bapak teh dan sieun ti seureuleu sarek nabeuk ka Cikawari masyarakat nabeuk ka Cikawari harita teh nya tuluy kumaha tah yang ulah hara dibawa ku dewek keunang kege aya buruh silai bisi teu apa sawarga teh nu dewek heeh benar selain yang jaket kulit gini itu ngan abdi teh kalah jebeng ka sidawala geuning ngareun teh jadawala yeah mudug boga sawarga ge moal apruk-aprukan sangsara kieu logika we abdi mau ngomong teh hayang dinyatakeun si lain teh ku dewek dek dijadikeun raja ayeuna raja naon pokona raja we ingat raja naon pokona ilaing saha anu pangsolehna bakal jadi raja di antara anak dua dewek ieu dina henteuna oge si lain teh bakal jadi wakil raja anu hiji jadi raja anu hiji bakal jadi wakil raja pokona ku dewek dek dijadikeun eta ngan sing inget teu aya di dunya mah heueuh bakal sementara sagala rupa oge ta eta teh mangpaatkeun ku ilaing lamun si laing nepi ka mulus rahayu gemleng nepi ka salamet dipercaya ku sararea teu kudu kompanye deuleu dipilih langsung bakal langsung dipilih deui ku rakyat ya coba cenah naon aya kitu mah mumpung si gareng keur ngojek geus saya mumpung si gareng keur ngojek tong cenah apaleun sia teh mah sia teh mah tong waka dijadikeun pejabat teh pokona mah si gareng mah karunya naon alah kasar ka bina-bina jeung harung gampung garelut wae sia teh mah nah si gareng mah pareman engke lamun dijadikeun wakil rakyat atawa dijadikeun raja dareweng kita di luhur teh parasea manehna teh ku jalan fisik apa eta teh etis ya jadi premanisme diangkat deui jadi premanisme tadi angkat deui ulah kapan ceuk katerangan ge kitu he jelema iman omat maneh ulah rek ngajadikeun dulur-dulur maneh bapak-bapak maneh jadi pamimpin sakira eta jelema masih kana kupur sebab nu kupur lain mata ngamajukeun ka nagara jeung bangsa nu kupur mah bakal ngundang malapetaka cenah heeh tuturkeun ieu urang ka sawarga ayeuna raja teh keur hararees deuleu jeung wakilna nu matak dina lebah dia tuturkeun sia jadi gantina tuturkeun eta teh heueuh gitu pokona mah tuturkeun we bapak urang buktikeun we ka itu henteu ieu mah urang nyatakeun lamun bohong urang teungeulan kuduan di ditu heeh kitu urang tuturkeun tapak waca kolot ayo euy aya nu nganyahoankeun di lawang selama tangkep balau pata-pata bala oge kabongohan
Semar Astra Jingga Dawala moblos langsung ke Keraton Bale Mercukunda. Di Keraton Bale Mercukunda langsung ke Keraton Himawat. Kasondong di Keraton Himawat teh Batara Guru sareng Narada teh kantun wujudna wungkul. Si horeng eusi namanya eta keur apruk-aprukan di dunia hayang mibana layang jamus kali musada. Yang akan Pak Haji Bang di Bekasi. Oh ya anak ayah. Nirup senang senang Tuh geni. Weh dulu yuk. Nana dari aingnya. Kenapa itu pak gini menuju karulam? Lain sare, tapi iya teh, make obat kuat dulu. Make obat penguat. Wujudna teh teu bau, keur ningalkeun raga badag. Ai raga lemesna, heuh urang ngadongeng. Diuk. Ayeuna mah urang aduh, semah kapihatur. Moal gene malah jelema paeh. Maot gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buang dahar sampu. Kababang meureun. Diuk. Gua udah teteh si seta. Kaget kunirakan ningali. Kaget kunirakan ningali. Ya. Eta bapak kagungan panoropongan saur bapak rajana keur hararees nya we gini. Lain hees deui kitu dulu. Ningalkeun raga badag. kuring ninggalkeun kurungna teh Kuring ningalkeun kurungna. Pasti eta korong teh bakal garing. nu kaciringan ukur karang Nu kaciri teh ngan ukur karang. nya pupuknya kang kerung Heuh, paengan bibirna kerung. Mata kahandapna oge seueur kurang. Teu. penyakitna Da geuning di dieu keur harees. Tah. Air raga lemesna teh buta teh nu rek ngalah nyawa dewek dititah ku pamingpina. ya Buah geuleuh ka bapak. Naon? Manehna teh maling layang jamus kali musada lambang kagungan negara tah ku dewek supaya ulah diganggu nya dewek dialah nyawa. jadi bapak mah ketempuhan buntut mau Eta hebat Bapak Semar nepi ka apal kana skenario dalang. oh apal tapi ka apal jujutan anak apal
da abdi mah pas sanajan jeung dalang bebarengan da poek teu apa saha-sahana Poek. ai bapa mah geuningan abong kena dina kakawen geus ditangtukeun Kumaha tah dina kakawen? wayang anut maring dalang Dalang anut maling wayang lain maling wayang sia teh maring gitu iya dalang nut. dalang nut tapi kata datang deui nepi ka ayeuna oh gitu cek aing oge sok jak tuluikeun ku si laing jadi raja eusian langsung aja wujud siling abus jadi raja nusa urang jadi wakilna heun jadi narada malahan si laing teh jadi raja di raja raja nu ngarajaan raja narpati nu ngarapatian narpati ratu nu ratuan ratu deuleu jak Eta geuningan aduh. kabeh raja-raja nu di dunya teh bakal sujud ka si laing aya kitu Beunghar kakolotna hakeun. aya kitu siapa siap dawala Pak sing isin ku katerangan ayat-ayat Allah naon ari nitah teh kudu ka ahlina mun nitah lain ka ahlina tunggu karuksakanana urang teh sagala oge kudu bi Bi naon bi teh naon cenah? naon bi kei Bi apeuy? bi ono atau bi egot atau bi nunuk bi teh naon bi teh euy ai bi teh kalayan bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi ilmillah bi rahmatillah ulah karep urang hirup teh sieu mah nya ojo ngarontok dibere nu kitu mah tuh kudu dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa bisi balangkung bekas nyalaan Maruka da lain gawe enteng da lain gawe enteng-enteng jadi pamimpin teh ya sahabat Nabi mah rek dijadikeun raja rek dijadikeun pamimpin disebut ge musibah aya-ayana nepi ka totorosol aya naon ka sang tukangna ku hayangna ge geus kaciri boa ngagunakeun aji mumpung meureun. dek ngagunakeun aji mumpung dek ngagunakeun aji dolacis heuh nya era dek kitu mah euy heeh Eleh ku adi atuh ari. tapi da ieu mah perintah Perintah. hai urang jadi pamimpin teh ieu kudu apa seluk-belukna Oh, masalah tata negara. ieu mah perintah orang tua lamun urang teu ngagugu kanu jadi kolot deuleu bahaya ai inung jeung bapa teh bapak teh tangga darajat inung teh tunggu rahayu Tunggul kahuru. pangeran oge deuleu dugi ka ngelehan anjeun moal ngahampura kami ka anjeun lamun anjeun teu dihampura heula ku inungna jeung ku bapana turut kolot heulalanan Atuh sangsara di dunia senang-senang urang. sing mikir sia urang teh di dunia teh sangsara atuh sangsara di dunia sugan kere si anyur beunghar nah sia hayang beunghar mah hayang maju mah tuturkeun pamardiano nya pengusaha ongko boga PT ongko Wah, eta mah segala ahli atuh. bang bogaeun Segala nyampak gitu. cak itu jadi nitah teh kudu beunghar Pak Nya. da ai mode nu malarat kieu mah wang kena ge kaituna teh sagala dicapluk nya tak ulah tak ayeuna mah sementara sok jadi siapa pamimpin dia wayahna ai maksudna engke di mana si laing jadi raja jadi batara guru jadi narada dewek dek ngagiringkeun deuleu jurigna anu dihanap ke di mana datang ka dieu da sabenerna mah ayeuna ge maranehna teh geus nyahun geus kapanggih ku aing pasti bakal balik ka dieu tah balik ka dieu ieu wujud geus aya nu ngeusian keun hanya lompat ka mana Deuk saha aya nya. talayang jamu sekali musada teh kumanehna dibabawa ayeuna teh tah sugana engke dianterkeun ka amarta giringkeun ku sia ti dieu ka itu ka Panawa heuh urang keur minta buru
saya teman gitu wae hayang aya aya pamrih saya teman nuntut jasa wae sagala rupa teh loyalitasna teh eueuh sia mah nya atuh da meureun ningali gawe heula mana ada kekesangan heeh aing ngaran-ngaran pengabdian mah teu kudu dipenta dan kege pagawean anu ngomong mah ulah pupur sok jang sok dupi sareng katang tosanana adik ka adik lanceuk ka lanceuk adik ka adik lanceuk ka lanceuk akang apal pancakakina eta tah berarti abdi ka Batara Guru kayak kelainan kumaha teh pencakakina Pak Batara Guru jeung Narada teh mana lanceukna Cung manawi Bapak uning ka sejarah pawayangan ulangan ukur nyeun yayasan Padalangan nyeun organisasi Padalangan ai kana Kurawa teu apal kabeh tanya ke si Agil kayaknya ngadaguan proyek wungkul nah si teh kamana kara ngomong teh nyambung oh sugana nu ngadengeun dina ngadengeunana ge di pareuman meureun heeh wadai ke nyete kanu geuleun ai pensakakina mah deuleu Batara Guru mah adikna Narada lanceukna tuh berarti abdi kudu ka Batara Guru nah apaan abdi teh ka Sidawala teh lanceuk Bapak geus sok heula mana ngukut abdi jeung Sidawala heula mana heula keneh doma dek ngukut teh kemudian abdi ka doma teh lanceuk Cinyamung atuh ngomong teh we teh nya abdi teh lanceuk Sidawala atawa adina si laing teh lanceukna di dieu mah di Jawa Barat da di Jawa Tengah mah abdi teh adina di Pamanteb mah uing mah yang milu ka Jawa we di lembah dieu mah sudah balik gitu ari boga ka hayang teh budak Badung sia nya sia teh mah aya ka hayang teh budak Badung dibelaan galur oge diawut-awut wayahna we si laing Narada meureun Sidawala Batara Guru alim abdi diperintah ku adi aduh jang tugas ti bapak ye dek digugu moal sanajan tugas oge mah garugikeun mah aduh rugi sia teh dijenengkeun teh da teu ngaluarkeun modal sia mau ujug-ujug dijadikeun batur juta-juta adalah batur miliaran malahan oh nya juta-juta ka parahu ieu sekian miliar ka parahu ieu sekian miliar atuh lamun kitu mah lain teh usaha lain kewakilan aing nya euy Kang ulah waka menta buru ulah pupulur memeh mantun atuh akang ulah pupulur memeh mantun atuh anu penting mah pengabdian uyuhan teu bararunghak beuteungna nya euy sok daek teu nyalah teu naon lah jika nu kapaksa wa beres tapi hate Pak tapi cing ridho tina hate nya teh henteu tah lamun teu ridho saya marah kumaha pak kuat-kuat napas nahan napas pak kuat-kuat nahan napas bapak bayu siap engke sok pindah da kareup abdi tah kitu saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu bakal abus ka Batara Guru saebara iya Batara Guru berubah sok mepak bayu cing kuat aka kana rada teu hararayang teuing rada kanu rada mimitian teu ngarehab 5 menit
Kuat ka berkun gitu ri. Cingkuat jang 5 menit teu. Kuat. Jo kararoneng 5 menit karek 1 menit. Jauh kene. Tahan. ala eta bentang jeung manuk si ricit luhur. Karek 1 menit setengah. Sia kawan. Mana kuat Tejo Sidawala ya api-api jalah deh kiti Grau si dulang ka mana enteuna ka beuteung bapak kagetek goblok Make jeung sila kuat tadi euy enggak sia mah eleh aing mah wah kapaneuri kapanerian sia dawala parantos lebet karena wujud Batara Guru. alah Naon sia teh? Lain naon hirup. Keun antap ya. Berarti lelemutan abdi geus kitu. aku lembutan masih ngocoblak kene. Pak, tak itu teh abdi. Sia teh aing teh sia. Lamun sia lain aing ge lain sia. Lamun sia lain aing oge lain sia. Hapunten kulan Teke. upami bade ngahukuman abdi teh sen abdi mah aya nu nyanak. Aya nu miwarang tah ieu Semar buktina. Sareng Naon? kemana? Cing. Kumaha? Jangan. Naon aya nu miwarang? Nya Sidawala dola. Di mana? Oh iya. Dola. Da siapa teu kuat ngareng ieu mepak bayu. Biheulaan. Eta teh si lain. Heeh. La ilaha illallah. Harungan. Kade geus dah. Nah, masih bisa dikitu-kitu atuh. Teh sini najis teuing teh aya raya yang teh nu kieu pacut. Aing mah Berwes nih. wayahna dari perintah kolot atuh. Eta geus. Wayahna jang dek ngagugu sia moal lamun ngagugu dibalikeun deui ku aing ayeuna ge kadunya. Mu ngabebeng wocang henga. Abdi mah kahayangna teh kanu ceking. Kayak kedulang Nah, sia teh. Hese diuk nu bebeng gitu cara bapak geuning. Ya. Hayo sia. Hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji siap hese teuing sia Kudu dek kitu sugana. wayahna ya teu hararayang teh Olah. teu hararayang teh kumaha geus Murukanana urang. geus naon eta teh geus dipake. La ilaha illallah bapak. Harorea bari jeung merang kieu ah. Wayahna jang, wayahna. Mun teh merang kira ya. Aduh cilaka euy ya. Tak punuk nepi ka eueuh Sing potongan sabar, gitu. ieu punuk nepi ka potongan ada jeung kolesterol di Pak. Eueuh reng-rengan aja mun dina domba mah ieu. Wayahna jang wayahna. Perjuangan ya.
kumaha geuningan tah sora sok dehemkeun di mana 4 kali dehem geus beda tak pasti bakal beda sok dehemkeun Kayaknya. sok Eta juga nama tah. tah geus robah euy sok kakang Copet. ai Batara Guru Kakang Semar teh ka Semar teh lanceuk hah Kakang Semar Bandar Nangka Bandar Naya goblok waduh bener halimpu euy bener demi Allah aing mah Berwibawa. unyuk sumaga naon rupiah parentah nu jadi kolot putra maksud ngalaksanakeun kana naon rupiah pancen sedap panjenengan hebat euy Jeung eta bahasana ge ngadak-ngadak. ngadak-ngadak nepi ka lemes kitu itu aing mah dewek nepi ka orongoh kieu deuleu Jadi kabar wes. aing nepi ka kieu ye heeh sok sileng robah acung dirobah geus kapanggih ke sia ku dewa-dewa engke teh dewa bakal dararatang lamun salese mah deuleu widadari dah widadari euy dewek widadari panggeulihna heuh tong dibawa heureuy ieu teh kolot teh serius Jeung serimit. urang jadi raja di sawarga Maniloka teh moal saneng-neng pasti we ukur saliwet Sawarga maniki. saya tuh sok ulah dicidukeun kotor sia di Karaton Himawati teh teureui deui we tuh sok ngomong Pok. sok ngomong montong tarik teuing atuh sia tapi lo nama atuh kakak Bapak Semar Madranaya putra pada ngajalankeun pancen ti selera panjenengan jadi wakil resi eta ujuk sumangga Bapak pada dilaksana kenaon rupiah pancen ti selera panjenengan jarangan cucungik si eta kaulaan Bapak Semar coba sila dulu paingan ngajadikeun kalain ahli na teh kieu hancur deuleu Awut-awutan. hancur sawarga dipingpin guru garelo model kieu nggak siapa pokoknya mah aing dek kadaguan di Amarta buru-buru sia Batu dipusti-pusti di ai kan dieu adik guru nyembah ka aing tibangkong tibalik Akang Paji Tangkor. sampean aduh kudu nyemprung ka kae nyembah ka kaula cing balik euy wah ya nah aya mah siling anu kudu nyemplong ka dewe nyembah ka dewek euy urang mah geuning cinekna mah pikeun ngagiringkeun penjahat lamun datang deui ka ieu tempat urang giringkeun ku urang sararea
nyaeta pasti umpat nama ke mana Akang Panji Tangkura. lintang tingkah negara Kairo Amarta sana Gitu. itu Kakang Tangkurak Panji aduh Panji narada gitu belegung Panji Nurad. mangga kurang sami-sami jalankeun pansen kumaha widadari ayeuna kabeh cenah diri bonding Alah. ulah ka mana karep wae Siladaman kenyanya. kawasan dera di muka orang genti ku Citiis urang pelakan lauk lohan Beres. Widadari cenah umroh itu. hah widadari urang giringkeun cenah umroh dewa-dewa kabeh cenah ka itu jaroh ka makam Nabi Adam Alah. Saudi Arab kuno. hah ka mana ka Saudi Arab Gunul Arabia. Arabia ayo Pilih pada angkat ka Mekah. gitu Kakang Pancinrada ait hayo buru-buru atuh buru-buru Kang bangga itu gening nurek maehan bapak urang teh datang ka dieu mana Oke ternera aningali ternera aningali sampai nakal kiri lagi ternera